tamajah huruf urusan Allah kan jalanan mah kudu kos kitu bae sebab ninggalkeun opat nek jadi wali teh hiji makhluk nomor kadua dunia nomor katilu nafsu nomor kaopat setan kan saukur sakitu lamun urang geus eueuh nu opat urang bakal akur jeung malaikat gitu mantak roh urang teh ya engke bisa ngobrol jeung roh muqaddasah lamun urang geus bersih di diri urang ulah aya hasud, ulah aya syirik, ulah aya takabur, ulah aya hubul jah, ulah aya hubul mal, ulah aya hubul riasa di jero ieu teh. Masyaallah. Piceunan kabeh nu kos kitu teh. Ulah aya koret, ulah aya kitu bodoh, ulah aya goplah. Piceunan. Bersih sakumaha kaca wentos dibersihan. Herang. Sinar bakal keluar. Sinar ilahi. Nilai jelema bakal akur bae nu sugi dadamelan Allah nu sudah susah dadamelan Allah inu gagah dadamelan Allah nu lemah dadamelan Allah sadayana ge ieu sadayana dadamelan Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون والله أعلم بمراد وإذا جاءتهم لن تكلت تكهم من أهل Mekah tegasai ahli Mekah ayatun ayat ala syirkin Nabi ngatasi bener kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu maka ngucap ya ahli Mekah kabeh lapan lan numina ora pisan-pisan iman keningsun sadaya bihi kalawan Nabi yatan utamala dan tekan ingsun sadaya mitama utia Rasulullah ing umpamane barang kang den tekan nyopo pirang-pirang utusan Allah minar risalati wal wahyi laina saking risalalan wahyu maring isun sadaya li anna aktsaru malan wa akbaru sinan kana satuna isun sadaya iku kang leuwih akeh apane malan hartana lan kang leuwih kolot leuwih tua apane sinan umur Qala ta'ala ngada wallahu ta'ala ing ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah ayanu risalati tay Allah iku kang leuwih uninga atawa maha uninga sekira anda daakeun ya Allah ing risalah Allah bil jami kalawan dan baca jama risalati wali prodilani prodisalata wa haythu mafulun bi utaila pada itu iku dadi maful pilin dal alai a'lam debil kang nuduhkeun ing atase pila pada alam wa ya'lamul maudi as-salih tegese uninga ya Allah ing panggodan kang saleh liwadiha bihi aduh tawaddukan lisalafi dalam maudhe ya doa maka ngale ya Allah ing risalah wa ula ilai su'ahlan nahlan utawi ikilah samudayane ahli Mekah mahi ku oranana ya ulai ku ahli la kadwe risalah sayusibul ladzina ajram besok bakal ngenani ngake kang pada daroraka ya
ladzina kabeh biqolim kalawan ucapan ladzina kabeh zalika ing mangkono disalah sagorun opo kahinaan zulun tegese kahinaan indallah dalam sanding Allah wa adzabun syadidun lan siksa kang sangat bimakanu kalawan sebaban kanana ya ladzina kabeh yamkuruna iku ngawujud ya ladzina kabeh bisa babi maklum tegese kalawan sebab ngawujud ya ladzina nyaritakeun tentang bangkawarahna goblok tolol biadabna tokoh-tokoh Mekah sangat luar biasa jahat lain bae sekedar nentang ka Kangjeng Nabi tapi ngamusuhan langsung fisik geus puguh ku omong ku ucap geus puguh ku ciduh mah geus luar biasa datang ka Abu Jahal mah ngendeunkeun kotoran onta di luhur pundak Kangjeng Nabi kitulah kabangkawarahan kabiadaman kajahatan ahli-ahli Mekah zaman harita terhadap Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap terus mari datang ke anu memperjuangkan agama datang ke kuari gitu baik kisah etik santri bisa ngaji balik ka imanyin pondok pesantren ngembangkeun agama anu nyaan ikhlas pada sanana ditayan ku jawara di dinya kisah etik musolana di tai embean di tai keboah ulah marah emang kos gitu dek diluhurkeun ku Gusti Allah mah kos gitu aju liwat manehanana jawara ngabagir bae geus beres ngabalir nyingsing gitu kangna sering kuek tih kadenge pan ku biasa bae urang kudu kumaha di atuh sakitu di tukang keneh yeun teh dihareup gitu pak orang lah bingung lantarannya namanya ustad mah ustad itu biasa masalah satu ketika mah dihareupeun anak kuek kena baju lah tuh karena kena baju ya kena banget gitu bah enteng bae tenang lamun haju ngadu kekuatan lain dek dakwah sama kos goblok ber ceknya nama aing teu ngawiri di hizib ber pelor ge sabaranu ku aing ditereuyan ya Allah siang ada harsang aing ada harsang atuh lain kiai teh mah kos kitu mah berarti kiai berwatak jawara eta teu beres ai ka jawara di lembur saagama wani kunaon ai ka Kristen ka Katolik ka kafir endahan sumuhun Daud berlutut nyana ya kiai Golkar bloon mah kos perjuangan anak minimal atuh urang teh atuh teu satuju bae kakayaan kafir teh minimal lah kos kitu geus bae minimal bendu ulah aju nutur buntut kafir ya ieu bangkawarahna orang-orang Mekah teh kos karar itu tapi kan Kangjeng Nabi mah biasa bae dicaci dimaki Kangjeng Nabi mah geus biasa senyum diciduhan Kangjeng Nabi senyum malah aya nu geus jadi istiqomah nyiduhan Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi teh diciduhan teh ya Kangjeng Nabi culak cilet biasa aya nu nyiduhan ieu ditanyakeun ku Kangjeng Nabi ka mana nu sok nyiduhan di mana kunaon ka masjid teh nyana muria dilayat ku Kangjeng Nabi saha nu bisa nuturkeun kos kitu ustad ayo coba orang malah mun hayu bae dicarekan di ciduhan aju ieu ka mana eta muriang tek modar urang make tek modar make tek modar masyaallah kan hese akhlak Kangjeng Nabi uswatun hasanah ya Allah mantap haji luhur ge ku tawadu Kangjeng Nabi biasa bae
masalah Kangjeng Nabi loba dongeng Kangjeng Nabi anu ngerenyet hate urang nu sabener nama ketika berjamaah Kangjeng Nabi ngabariskeun jajaranana kadeuleuh si besi C unggal salat kadeuleuh si besi C satu ketika nu saurang ka mana si eta Muriang cenah oh Muriang dilayan jeung Abu Bakar urang ngalayan ka ditu sehat keur diuk bae kieu aya naon ya Rasulullah bejana maneh ieu cenah Muriang pan henteu aya berjamaah muhun abdi muriangan sanes abdi nu muriangna mah kunaon abdi ieu lain muriangna naon manuk abdi maot abdi hajus leuleus oh atuh teu naon kemaotan manuk haju ngajadi leuleus kula tetep takziah ka anjeun paeh manuk ngalayan tatangga paeh di urang teu ngalayan urang wahara Kanjeng Nabi mah hese tutur kita lagi masyaallah istimewa tak ilah Kanjeng Nabi teh dicaci dimaki diludahan diciduan dihalang-halang Kanjeng Nabi datang ka ditendelan kotoran dina pundak Kanjeng Nabi Siti Fatimah langsung tandang nyalametkeunana Sayyidah Hamzah marah datang ka dokbah Sayyidah Hamzah jeung Abu Jahal kabelah dina Kanjeng Nabi tenang bae tentrem bae biasa bae terus-terusan ayat turun nah ketika ayat turun sampaikan ke Abu Jahal disampaikan deui ka tokoh-tokoh nu sejen kumaha Abu Jahal cuma sekedar senyum-senyum bae bohong lamun endek datang ya wahyu lain kanyana kain bau katepan bahasa pohara lain ka Muhammad dek datang wahyu mah kain kudu nage emang muliaan sa Muhammad jeung aing sia mendarengekeun bae sapira Muhammad budak kamari kamatu yehe macem bae geus kos karari itu bae aya nu istimewa harita tokoh babaturan Abu Jahal ngaranna Walid bin Mughirah gagah aya di nyana keren aya di nyana sugih aya di nyana kolot aya di nyana ngadenge Muhammad teh didatangan mujizat di tangan wahyu ngajebian bae Walid teh segala wahyu segala endek ge ka aing lain ka Muhammad pangeran moal bodoh pangeran ge leuleus saha di Mekah teh tokohna saha nu mulia hanya pangeran bodoh menyemere wahyu ka Muhammad jelema miskin budak kamari atuh mun ge pangeran bener deuk mere wahyu atuh ka aing lain ka Muhammad yeay pangeran teu bobodoh teu bubudakeun pangeran eta bahasa kos kitu aya eta di Kendal di Cikupa teh pangeran teu bubudakeun eta aya eta percis eta kos bahasa Ki Walid eta ya Allah ya Rabbi bareng ge sarua eta menang nyonto di ditu meureun teu bubudakeun pangeran timbang parang sana parang sana masyaallah cek Walid law kanat an-nubuwatu haqqan lakuntu ana aula biha minka li'anni akbaru minka sinnan wa aktsaru minka malan Muhammad aduh hareup jeung Kanjeng Nabi sia ulah sok macem-macem segala ngaku diturunan ayat ngaku diturunan wahyu ye dengekeun deuh kumaha sia ye saha ye aing teh tokoh di Mekah dengekeun ku sia ye Muhammad ulah sok sambarangan segala ngaku-ngaku dibere wahyu segala macem-macem ya law kanatun nubuwatu andai kata kenabian ieu hak lakuntu niscaya kaula ieu leuwih hak leuwih utama tibatan anjeun jadi nabina lantaran kaula leuwih loba hartana leuwih kolot tibatan anjeun umurna moal datang ka kasia mun datang wahyu endek ka aing coba eta atuh Kanjeng Nabi dia ngomong gitu tuh biasa bae tengah jawab teu kumaha lantaran teh lain jawab hasud sama geus teu meunang diladenan tah kulantaran Walid bin Mughirah pohara jasa ka Kanjeng Nabi hasudna datang ka ngomong kitu ya Muhammad
lamun bener kanabian dek bener turun ieu kanabian ku ieu lain ka sia ka aing kajen kumaha ge sebab aing loba harta tibatan sia jeung Allah tibatan sia awas sia ngaku-ngaku deui turunlah ayat ieu wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah wallahu a'lamu bimuradi wa idza ja'atum dimana-mana datang ke ahli-ahli Mekah ayatun mujizat ayat ala sidqin nabi kana ngabenerkeun kangjeng nabi bahwa kangjeng nabi teh nabi qalu cik ahli-ahli Mekah tem lalu mina kami mah moal percaya sama sekali bahasa nagelan huruf napi nasab istiqbal paten huruf lan paten jadi lamun urang ngaji nahwu teh ya ieu huruf napi macam-macam aya la huruf napi aya ma huruf napi aya lam huruf napi aya lan huruf napi paedah-paedahna kudu diaji urang mah keur narkibah biasa bemla la huruf napi ma huruf napi sama lam huruf napi jazm muqallab lamun lam huruf napi nasab istiqbal ngan di kitu-kitu dah begitu urang notor kana makna hiji-hijina huruf napi pohar mentak lalu minus make sama sekali pan coba diterjemahan tafsirnya moal aya sama sekalian malah ya tapi lamun urang ngaji notor lan huruf napi nasab istiqbal sama sekali aing mah cak ahli Mekah moal percaya samet-met acan kasia Muhammad hatta nuta sehingga kami didatangkeun ku nu maha kawasa mislama utiya Rasulullah samodel wahyu mukjizat nu sok didatangkeun ka Rasul-Rasul Allah tina risalah wahyu hartina kieu aing mah moal percaya sama sekali ka sia Muhammad bahwa sia teh nabi lamun aing teh dibere wahyu ku nu maha kawasa mun aing dibere wahyu dibere risalah ngajelaskeun bahwa sia teh nabi kakarak atau Jibril datang ka aing Assalamualaikum saya abdi Jibril oh enak Jibril iya ngabejakeun bahwa Muhammad teh rasul diangkat ku Gusti Allah kakarak aing percaya satungtung aing teh dibere wahyu aing teh dibere risalah aing teh kadatangan Jibril aing teh percaya ka sia Muhammad pan eta lain lalaga hei bahasa geus pohar jasa masyaallah mantap bahasa lan layaflahal qaum walau mual bahagia kaum masyarakat di hiji negara nu masrahkeun urusanana ka konde mal beres aja ngomong mah atuh sapira nya ceurik urusanana tuh konde mah mun boga kahayang gua da jasa pan di mana-mana boga karumit menyeng nyawa sia menyeng eta kos kitu awewe mah kurang dijadikeun pamimpin ha nu bloon urang lembur kiai kulon haju pohon ka Al-Quran cek kiai teh gitu menang sote cenah imam sholat imam negara memenang coba deuleuan heula ku sia bahasana deuleuan heula bahasana Masya Allah ajukan saukur dibere kieu doang ngagilak kamari mah teu meunang awewe jadi pamimpin barang didatangan mangke bisa teu ka dia ibu atuh teu meunang ya barang datang mah yang menang-menang balah yakin nanti barang gede mah dibere budak daripada lalaki teu beres atuh maningan biikang terus paharanya dakwahna Masya Allah segala rupa ge nu nyaaheun ka anak mah bikang dalilna geus kos kitu bae lalaki salaki bapak ka anak kurang nyaah tapi indung mah ka anak nyaaheun biasa atuh sugan bae cenah pamimpin awewe mah karayat teh geus kumaha indung ka anak pohara paneta ilok aya anu ngadakeman anak kotok jago mah tapi kotok bikang mapan beuh didakeman punya anak eta dalilna kos kara ditu bae teh Kiai Golkar blor Masya Allah padahal bahasana lan layaflahal qaum ya Allah iya geus sarua lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah cek Walid bin Mughirah ye
liana aksaru malan wa akbaru sinan aing teh leuwih loba harta sugih aya di aing wa aksaru si wa akbaru sinan kot aya di aing moal bubudakeun pangeran ge mun teh mah neuk ngangkat nabi pasti ka aing kajen kumaha ge aing teu percaya ka sia Muhammad sia sebagai nabi lamun aing teu dibere wahyu ku Maha Kawasa ngajelaskeun bahwa sia nabi atawa Jibril datang ka aing bahwa nganyatakeun malaikat Jibril sia teh nabi karak aing percaya moal bisa tama kos kitu mah bahasa sogol tama bahasa hasud tama kos kitu nu mentek dijawab ku Gusti Allah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah urusan nurunkeun ka rasulan Gusti Allah nurunkeun ka nabian Gusti Allah jelema nu deuk diangkat jadi nabina atuh eta teh makhluk Allah hamba Allah atuh urusanna hak petota mah Gusti Allah secara mutlak nyanggakeun sadaya-daya cek Allah Allahu a'lamu Allah anu maha uninga haitsu yaj'alu risalatan ngajadikeun ka rasulan terhadap Kangjeng Nabi hamba Allah atuh nek naon dipake ka hayang-hayang atuh teh urusan Allah sanajan sugih aya di walid gagah aya di walid kolot aya di walid aya ku Allah teu dek dipilih mah atuh kumaha Allah bae Abu Jahal sakitu pinterna gagah aya di Abu Jahal pinter aya di Abu Jahal segala rupa aya di Abu Jahal tapi ku Gusti Allah teu rek diangkat atuh teu bae Kangjeng Nabi jelema fakir yatim Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dipilih atuh ku Gusti Allah dipilih mah Allah maha uninga ndek dikumahakeun ge kumaha Gusti Allah bae atuh Masya Allah tuh dementek Gusti Allah mah uningaeun sama sekali uningaeun persis uningaeun secara mutlak kana tempat anu bagus jang piteundeun liwat di hari salah nu mantak diteunden ku Gusti Allah karisalahan jeung kanubuahan ka Kangjeng Nabi wa haula ilaihi ahlan laha eta mah ahli-ahli Mekah anu buang kawarah anu sara rombong ngarasa sugih ngarasa gagah ngarasa pinter laisu ahlan laha teu lain ahlinya nama kana karisalahan buang kawarah mualahnya nama itu ngedebak malahnya nama ngahalang karena kanabian jeung karasulan emang hasud mah kos kitu hasud mah kos kitu eta keur carita ngangkat kenabian terhadap Kangjeng Rasul kabelah dieuna ngangkat kesahabatan kabelah dieuna ngangkat kawalian ngangkat ka ulama soleh ulama salafus sholihin diangkat ku Gusti atuh emang enggeus diporsi-porsi ku Gusti Allah ye dek diangkat jadi wali dibere kuat bae diangkat jadi wali ku Gusti Allah teh hiji peutingna teh sare bae kuat bae kadua zikirna kuat bae katilu dibere dahar saeutik kuat bae nginum saeutik dahar saeutik kuat bae aya wali anu model kos kitu aya wali yang dahar bae biasa tapi diangkat jadi wali atuh kumaha Allah bae jadahar gembul nginum gembur hees kerek biasa awakna melintu biasa tapi jadi wali atuh kumaha Allah bae tambah jahuruk urusan Allah kan perjalanan mah kudu kos kitu bae sebab ninggalkeun nu opat nek jadi wali teh hiji makhluk nomor kadua dunia nomor katu nafsu nomor kaopat setan kan saukur sakitu lamun urang geus eueuh nu opat urang bakal akur jeung malaikat gitu. Mantak roh urang teh ya engke bisa ngobrol jeung roh muqaddasah lamun urang geus bersih di diri urang ulah aya hasud ulah aya syirik ulah aya takabur ulah aya hubul jah ulah aya hubul mal ulah aya hubur riasa di jero ieu teh masyaallah piceunan kabeh nu kos kitu teh ulah aya koret ulah aya kitu bodoh ulah aya goplah piceunan bersih sakumaha kaca mentos dibersihan herang sinar bakal keluar sinar ilahi nilai jelema bakal akur bae nu sugih dadamelan Allah nu susah dadamelan Allah nu gagah dadamelan Allah nu lemah dadamelan Allah sadayana ge ieu sadayana dadamelan Allah adapun kasepna adapun jorekna neuleuh urang kanyana kasep jeung jorek eta mah nafsu nu biasa diwatekeun kana mata jeung kana ceuli
sebab watak mata urang teh mun neuleuh hayang kanu indah-indah, watak ceuli mun ngadenge hayang kanu merdu-merdu, watak irung mun ngambeuh hayang kanu sengit-sengit, watak letah mun ngarasa hayang kanu lajat-lajat. Eta mah watak-watak manusia disebut manusiawi. Di mana-mana urang can ngageser eta moal diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Sebab urang bakal aya perbedaan bae neuleuh jelema ieu mah geulis, ieu mah goreng, ieu mah naon kitu gagah, ieu mah teu. Tetapi lamun geus perwatakan ieu dileungitkeun ku urang saeutik-saeutik, dedeuleuhan teh ku ari mah lain kadinya, perwatakan eta tah disebut khariqun lil adat. Dedengian teh geus lain kana suara indah, tapi dedengian teh kabeh teh ieu teh dadamelan Allah. Nu mantak geus nikmat hirup teh munfarid, sorangan duaan jeung Allah. Aing diri duaan jeung Allah, aing sorangan duaan jeung Allah, aing tiluan opatna Allah, aing limaan gedepna jeung Allah. Nu sejen geus teu kadeuleu. Ieu lah perwatakan eta tah, watak eta nu endek di ku urang diopenan teh eta nu hese. Nalika aya keneh watak eta, dakwah moal beres kajen ku kumaha ge sebab nuturkeun watak urang. Lamun urang geus eueuh etaan dakwah ngeunaheun sebab watak geus eueuh, dakwah bae, haram bae, wajib bae, sunah bae, mubah bae, subhat bae, bidah bae, lantaran henteu ngilukeun watak. Ketika urang nuturkeun watak teh, nah diondangna ku saha? Ku bupati. Cak watak urang merena gede meureun nyebutnya. Bupati masana ieu, sabaraha bupati? Merena ieu. Ieu diondangna ku saha? Ku bos limbah. Nah, ieu. Nu ngondang nasa yatim teu bogaan bapak teu mah bedakeun waktu gitu. Watak eta bos gitu tah. Eta mun masih kene aya wawatakan eta moal luhur agama mah moal luhur. Ku ajeun teh ngomong saadag-adag tetep moal luhur sebab aya kadua di jero hatena. Dakwah teh aya kadua mun geus galeungitkeun watak eta kakarak cel agama luhur. Contona dicekel ku para wali Allah. Ku sababnya da geus galeungitkeun watak eta hiji bae Allah nomor kahiji, nu saja nama nomor sabaraha. Nu mantak Allah nu kadeuleu, urang mah makhlukna nu kadeuleu, Allah nomor 2. Ibadah teh urang mah sesa gawe. Tani sesa tani karak ibadah. Gawe sesa gawe karak ibadah. Di kantor sesa ngantor karak ibadah. Jauh waktu nama ka Allah. Ai waliullah mah ka Allah. Tani geus nomor sabaraha, digaweuna nomor sabaraha, ngantorna nomor sabaraha. Dina zahirna ngantor ge hiji Allah nomor kahijina. Urang mah pan nomor kahiji dunia jeung makhluk, Allah na nomor 12. Moal beres kajen ku kumaha ge. Tah ieu lah nu ngaleungitkeun watak eta nu hese teh supaya neuleuh akur bae ka parawan jeung ka nini supaya akur. Encan naon geus hehe. We hese-hesena burung. Ji. Ilmu encan bisa mawa urang ka maripat ka Gusti Allah, ilmu mah bahkan jadi hahalang. Lamun urang pinter kemudian urang sok asa aing pinter, beuki jauh jeung Gusti Allah. Quran talar tinggal taral hadis tinggal hadis beuki jauh ka Gusti Allah. Contona sakumaha kamari teh Ustad jahun bahwa neuleuh awewe teh haram. Nyana panceramah. Saudara-saudara sekalian, hati-hati. Mata ini titipan dari Allah. Jangan sampai kita perlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah. Salah satu yang dilarang ialah melihat wanita yang bukan mahram. Itu adalah haram. Cikeme mah nyana tas ceramah kos kitu. Turun di panggung aya rangda ngalirik. Ngedeketan. Nomor HP-nya berapa sih? Ayo sia cikeme ceramah begon teh. Ilmu teh bisa ngahalangan kan. Sebab naon eueuh ma'rifatan. Bohong berarti nya ada ceramah. Ketika geus aya ma'rifatan, urang bareng lempang, aya awewe. Nu digigireun urang mah lantaran eueuh ma'rifatan, uih. Ngolah amat teh budak. Masyaallah. Ya Allah pipina parah. Tapi ketika orang aya maripatan mah ditegur ku Gusti Allah. Haram. Ulah di dulu.
Itu biasa bae. Sakumaha deuleu kadal bae. Mah kadal atuh kadal mah liwat teu liwat kitu bae. Urang suka ngerenyet aya kadal jeung henteu. Atuh lain berarti nyana kos kadal lain. Kayak gue kadengeun mah ku awal bubu aing dianggap kadal ku sia lain gitu. Oh pangaruh ka urang. Ditegur ku Gusti Allah ketika aya suara-suara musik, weh calon presiden urang keur nyanyi. Pak aya anu kitu encan marifat maka Gusti Allah nya bari ngadageun. Oh piano. Dilenget-lenget kunena ngeunaheun oge tah. Waduh, ngeunaheun oge. Padahal ilmu aya di nyana. Teu meunang ngadengekeun musik. Ilmuna aya di nyana. Eta ilmu can bisa ngahalangan. Tapi jelema nu geus marifat ka Gusti Allah ketika ngadenge cak Gusti Allah lain dengekeun musik wasit alatul malahi haram. Allah negor. Entak dihifiz ku Allah diraga diraksa dijaga. Allah nu ngajagaan mata urang, nu ngajagaan ceuli urang. Diuk bisa bareng, lempang bisa bareng, ngehijian bisa bareng, perasaan moal bisa bareng. Moal bisa bareng. Sebab si itu mah teu bogoheun ka sarwiti, aing mah bogoh ka sarwiti. Moal bisa bareng. SMS naga lain deui. Oh. Waliullah mah tenang bae. Rasa kumaha sebab Allah ngajaga. Allah ngaraksa. Eta nu mahal mata kos kitu tah. Nah, eta kunaon eta? Ieu nyana napaan mata supaya watak minimal kurang. Napaan ceuli minimal supaya rada kurang perwatakanana. Nu menta ka ditu na cuekan mah teh hayang nonton TV teh hayang ka radio teh hayang nanaon teh hayang. Jageninganan cak Allah ulah. Oh, atuh geus bae. Nges bae jadi saurak seakan-akan nyana teh babarengan karena salah ayat innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Atuh ana bareng jeung Allah mah isin ketika urang leuleuh nu dilarang ku Allah, isin ketika ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah. Allahna anu ka urang ngajagaan, urangna berangkat wahaja sekuat tenaga hayang ulah neuleuh moal bisa. Kiai gede jasa ilmu na, tapi ku Allah teu diraksa atau kiai mah kiai bae. Udang-udang mah gede. Udang-udang na gede mun ceramah teh. Sorban ka dieu, make jubah biasa. Woi saudara-saudara aya nu geulis ka dieu bae. Cak nu beladepan eta kiai ka ditu bae sih. Horenganan aya jahe di dieu. Ilmu aya di nya moal bisa teu dijaga ku Gusti Allah. Anak teu dijaga ku Gusti Allah ya ndek dikanarakakeun lah. Jadi mah kumaha gitu. Ilmu mah ilmu bae. Nu hese ge eta ma'rifatullah anu boga rasa. Dijagaan ke ku Gusti Allah. Nah, ieu nu mahal mah di dinya. Mentak napaan eta lah saya tapa dihandapkeun tangkal carimin mah gampang. Wiridan nyana di dinya yang datang keris batu koclak bila perlu nyanana nu koclak gampang. Tapi napaan eta nu hese mata Masya Allah. Balik mah dedeleunana geus lain ieu dedeleunana ku ari. Balik geus derek ka dieu. Dedeleunana geus nu ieu ku ari geus lain. Nah, ketika dedeleun masih nu ieu kene maju teh di mata ieu. Deuleu batur universitas 2 tingkat, deuleu batur pondok pesantren 2 tingkat. Matak naon atuh aing ge? Lamun sebatas mata ieu proposal ajukeun. Maju ieu ujian agama, pandangan maju agama datang ka mata ieu proposal punyana dikaluar-kaluarkeun. Ayo dibangun-bangunkeun. 2 tingkat jadikeun yayasan, jadi maju cak mata ieu. Ningkat kuari jalin mata eta nu ngamajukeun agama mah tah ramean doang. Nu ngamajukeun agama mah mata ieu. Kuari tek datang ka mata ieu ke. Jamajuna agama mah kapan ku pengamalan. Ai kos kitu mah sapira cangkang. Jagong ge mun urang meuli jagong janu di dahar mah lain cangkangna. Jagongna cangkangna mah dihijikeun di beuleum. Asana ieu mah pondok beuleumeun gajeun ku kumaha. Mulai make nu ieu.
ja kacang ge kacang sak itu bagusna eta nu dipilihan ku urang cangkang kacang teh nu bagus anu hideung nu gepeng embung hayang nu bagus ketika datang ka imam dipesek-pesekeun nu diala kacangna ai cangkangna dikamanakeun di beuleung asana majlis beuleum sebab naon eusina ja eusina meuli kadu sok itu buadena jeung bagusna timbang datang ka imam pesek nu diarah jerona ai cangkangna di belum nah asana mobil belum nya make ieu tak urang ja atuh ka Allah neangan ridho Allah mah teu kudu boga pondok bagus daripada pondok bagus nang hasil teu beres mah mulai kuari teh aya nu datang ka imah Kiai ajukeun proposal bae jangan ngabangun pondok supaya maju ieu kan negara urang persaingan deuleu agama-agama nu sejen deuleu universitas henteu geus aya pondok modern ge tah makajeun kan kula mah moal henteu ieu mah Kiai kula ieu deuk ngabantu ka Kiai asal Kiai mah tanda tangan bae henteu lah kunaon emang Kiai keke duit pemerintah teh mun make ieu mah ngeunaheun golosor 100 juta golosor 200 juta tapi lamun neuleuh make ieu asana ieu duitna duit pajak teh kapan haram mulai lain sembarangan berarti ya Kiai lain sembarangan berarti Kiai geus neuleuh make ieu sabaraha tadi ngajukeun proposalna 50 juta lah embung kecuali 500 rantai apa Kiai kos kitu ya geus make ieu tuh geus make ieu mah lain deui atuh naon hartina mewah ai urang teh deukeut jeung Gusti Allah dia nu dipake hayang ge deukeut jeung Gusti Allah sedengkeun deukeut jeung Gusti Allah mah pan kudu waro kudu apik naon sababna sebab waro mah kiswatuddin al waro kiswatuddin cak Kangjeng Nabi waro eta adalah pakaian agama satungtung agama aya waroan aya pakaian di mana di pakaian dibungkus rapi awewe kajen geulis aju teu di pakaianan atuh urang likat deuleuna likat atuh sanajan urang nesep ge dina sepi aya dinu rame mah ya kehelaan api-api embung urang ge sarua embung aing ka dieu kunaon itu atuh kadeuleun gitu gila aing kecuali duaan oke deh pokona tah ieu aurat teh kadeuleun agama teu make waro aurat mantap kuari kadeuleun aku bangsa ahli-ahli Allah mah aurat pondok tinggal pondok tapi aurat sakumaha teu make aurat teu make hahalang teu make satir al waro kiswatuddin sakumaha manusia mun teu make pakaian ieu sataranjang agama ge sataranjang mun waroan make pandangan ieu lamun urang ngadenge Syekh Abdul Qadir mah dibere kadaharan ku pamarentah dicekel jadi nanah lamun Syekh Marupil Kurhi dibere apel dipencet jadi getih eta teh berarti pandanganna geus datang ka hakikat ku sebab dipaksa bae dicekel jadi getih berarti hakikatna mah eta teh apel teh getih lantaran duitna duit rakyat rangkum duit rakyat cokot dibagikan ka kiai getih rakyat daek urang lamun deudeulean hate urang teh ye bahwa eta teh getih jang moal daek dibangunkeun ka pondok pesantren getih masyarakat eta teh apa betaheun jelema cicing di dinya moal sedakok mah ngamagahan ngajina di handapeun tangkal kayu aya bangunan letik tapi jelema ribuan tapi di kiai anu ngabangun pemerintah datang ngaji ka dinya ilmu aya di itu gagah aya di itu capetang aya di itu sedakok mangajina ge bari peureume ribuan nu ngaji teh kunaon hatena ka Allah ai itu hatena ka dunia cak anu diuk di majelis itu bau cenah ieu majelis heran bau hangruk ka ambeuna teu daek tapi kunaon eta batin anu ngambean ieu mah seungeut bila perlu make hairspray set wah geus luar biasa ieu mah seungit dunia tapi mata ieu irung ieu hangruk tuh tapi ketika di sedakok tangkal kayunya nama majelis ge boga bangunan ge leutik pasedak-sedak jelema teh tapi ngararaji bae hatena keur di ka Allahkeun urang teh deuk dimurnikeun di ka Allahkeun jeung teuing aing mah kajen kapanasan ge sebab keur dibawa ka Allah nikmat bae nu aya
Nah lamun geus make pandangan lu ieu geus kajen kumaha ge nikmat hirup teu neuleuh mewah teu neuleuh gagah hiji Allah tah lamun geus dawah pas kitu mulai jelema rada engkeut-engkeut tina nu tadina teu ngenal-ngenal nu tadina embung jadi hayang nu tadina teu beuki jadi beuki terus karasa ke kamangpaatanana lain bae tontonan tapi jadi tuntunan. Nah mun geus make ieu jadi tilu tahap mimiti make ieu lumrah kadua make kolbu lumrah nomor katilu lel senam gitu geus rada hese nomor kaopat nama make ilmu nangan ilmu ma'rifat geus luhur jasa geus di mana bae nya mah dakwah ngan dakwahna teh lo kanyahoan aya dakwah di lalaga jelema teh aya dakwah di kerasan jelema teh aya dakwah teh ku sebab dibere aya dakwah teh di usapan aya dakwah teh ku ngobrol aya dakwah teh ku biasa nyaritakeun ayat nya nama memang diniatana hirupna hirup aing mah ti mimiti kuari jadi jelema datang ka paeh minal mahdi ilallah di aing mah jang dakwah ka Gusti Allah hanya nyana nu nyahoeun jeung Gusti Allah geus bae rahasia dirina dibeja-bejakeun ge atuh hareup perasaannya na aing meundeuk ngajakan bae kajen kumaha ku caranya ngat mentak hese tah para wali Allah mah gumpah di Indonesia wali sanga satu suara hiji bae Allah tah lamun geus kos kitu kakarak merenah nawa ula ilai sualat dipilih ku Allah setiap zaman aya nu dipilih nu hasud teh kurang-kurang terus bae ieu kabuang kawarahan ahli Mekah terhadap Kangjeng Nabi seperti eta bahasana sogol da pohara jasa kumaha tah sayusibul ladzina ajrum sagharun indallahi wa azabun syadid bakal ngeunaan kajelmaan jahat anu bangkawarah ngahalang-halang ka Kangjeng Nabi ku ucapanana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cek manehana tadi lamun teh mah ieu buah teh hak lakuntu ana aula biha minka liani akbaru min kasinan wa aksaru min kamalan aing leuwih kolot aing leuwih sugih eta bahasa ka Kangjeng Nabi model kitu teh samaruk bakal moal aya pangaruh horenganan dampakna cek Gusti Allah omongan nu ngahinakeun ka anjeun Muhammad bakal kena engke sagharun indallah kahinaan di Gusti Allah lain sakadar kahinaan wa azabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab kaayaannya nipu nyaci maki ngahinakeun kalian ku aing bakal dihinakeun deui cek Gusti Allah nyana nipu deui ku aing sia bales tipuanana nyerahkeun urang ka Gusti Allah urang jadi ustad jadi kiai loba nu ngahina loba nu henteu kudu dilawan ku sungut ya Allah abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana nyanggakeun ieu mah ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya jadi titahna ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu ngusruk Gusti ieu mah nama supaya sadar bae nu takadina judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mantap daratang henteu didoakeun kieu tek modal gitu tah budak tek ngusruk gitu atuh lain kiai ku nafsu tah mah dititah dakwah ge ngapa bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh ku ari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu matak doana para wali mah tengah peuting lain jang sorangan lain cara Haji Pudolia goni ya goni agnini jang sorangan bae aja datang ka miskin ge blon teh coba tah miskin jang sorangan bae atuh lain kitu ye muslimin muslimat Gusti agisni ya mugisu ya gausah ya gausah ya gausah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi سألك فلم تطي ومن الذي استغفرك فلم تغفره يا غوثا يا غوثا يا غوثا أغثني
ya Allah ya mugis wahdini hidayatan min indika waqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana waghfir lana wali abaina wali ajdadina wali ummahatina wali auladina wali jironina. Doa teh kakabehan bihaqil Qur'anil azim war rasulil karim birahmatika ya arhamar rahimin. Henteu jang sorangan, hampura Gusti abdi, bapak abdi, emak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga-tatangga abdi, kawauh abdi sadayana Gusti. Pangcagerkeun abdi, pangcagerkeun emak abdi, bapak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga-tatangga abdi sadayana, kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina. Malah kadang-kadang kasorangan mah henteu. Kasorangan mah henteu. Nu mantak doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah. Urang mah teu memperhatikeun, tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara. Coba ge. Walulan nu'minata nutamis lama utiya Rasulullah. Kabelah dieuna Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Tuh tadi Ba'utiya Rasulullah. Kabelah dieuna Allahu a'lamu. Makan bahasa a'lamu didinya teh ceuk ahlina mun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun maf'ul mah kapan hayasu mah dzarab. Mun ku urang di mana dzarab teh kapan di makna maude teh lamun dikagus ya Allah keun mah bakalna urang pagedrug. Mandak Allahu a'lamu hayasu rizjajalu di sana hayasuna nu deuk dirobah apa a'lamuna. Mun digedrug-gedrugkeun teh bahasa-bahasa teh hese. Tara aya a'lamu ngahareupan hayasu sebab hayasu mah dzarab. Panjang geus sama ka ditu mah. Nu ngaji ge puyeng ka mun teu ngaji. Tapi ieu istimewa. Nah, nu mantak ieu aya doa nu pohara jasangan. Ieu doa insyaallah engke di fotokopina moal kuari. Ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ieu mah. Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi salaka falam tuqihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu. Fala wa manil ladzi tawakkal 'alaika falam takfihi ya gausah bika agisni ya mugisu terus. Ieu lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa geus isuk-isuk datang aya bae di hareup urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup jipan ieu urang aya ieu awewe. Ditanya teh orang edan. Ganti mah bener ijabah, masyaallah. Tah eta kos kitu tah doa teh. Pohara kaau menta lain jang sorangan, menta tulungna diri tapi jang batur. Kitulah para wali Allah. Nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah. Coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat. Anu zina datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi ieu zina kudu kumaha sebabnya nana tilok nyumpahan ngeuk ngabebener doana ge ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi nyanda bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna nyangakeun sadaya-daya Gusti jan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hati nama jah henteu asli nurani nama moal henteu. Si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak tah mangke atuh silibom henteu sadar nyangakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun henteu sadar saha nu nyadarkeun Gusti Allah haji urang ngaku da urang ulah asal ngaku ka hijab deui. Asal tuh doa aing, doa aing teh pan puasana ge aing teu eureun. Hijab deui bae ulah aku kabeh nang Allah, weunang urang. Harokat wa sakanat kabeh menang Allah. Kabeh ge eueuh nu menang urang asal urang ngaku menang urang cilaka urang. Urang mah sakadar tugaskeun titipan ilmu, titipan tanaga, titipan omong sampaikeun anu bakal mere hidayah mah lain kiai lain wali lain nabi Allah. Iyalah anu can parati asanang urang bae kabeh ge hijab beuki kandel ilmu beuki loba hijab beuki kandel mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kukumah ge
dan mantak make mata teh teu kabita neuleuh bangunan anu sebab mun make neuleuh nu ieu panas sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok 2 tingkat majlis bagus aing henteu je ulah sambatkan ya sarua ngadahar sangu geus pokona mah main pakong heula aing gajeun kumaha nah eta make ieu mah teu cilaka aing mah pokona mah aing mah ceramah heula moal kang urusan santri kayak ngeun pondok kalau geus boga pondok boga majlis kakarak aing mah ngaji istiqomah salah lain gitu nek nanaonan persaingan demokrasi neuleuhna ulah make nu ieu tapi make nu karak rapi acul-anculan batur kieu tuh tenang bae nu ancul-anculan can puguh deukeut jeung Allah urang mah nu isuk-isuk ka masjid Allah salat duha batur teu kaburu salat duha urang Allah ditanya ngaji salat naon lah salat naon bae atuh pokona lain kitu aja nu puguh atuh henteu ieu mah nyeri hate bae batur ka mamana aing henteu mending aing mah salat bae tah salat teu beres kamu ngaji pelampiasan aya ge baheula di Irak Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae kadua kapapanggil bae ku raja haju nya nama didenge ku raja urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bae sepakat nyana nipu Abu Nawas ayo tipu urang ajak lelempangan nyana lah pokona coba sedangkan Abu Nawas mah kadeuleuna teh puasa nyana mah dahar unggal kadeuleu di warung kopi ngopi unggal kadeuleu restoran di warteg dahar sedangkan pan ieu mah Kristen mah ya ahli tapa nyana mah Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge paling sacomot dua comot ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh ahli tapa teu menang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa nya nama puasana ge geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep atau 20 genep jam ahli tapa teh gitu na mongkos kitu dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur begitu datang ka pastur aya naon marup lain kula maneuleuh kamulyaan ente hebat amat ieu apakah boga pagawean naon eueuh deui cak pastur teh lain urusanna naon urusan dahar doang aya kitu kula mah sapoe sapetingan 3 huap doang geus disadiakeun 3 huap leuwih 3 huap anti kula mah nu mantep jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapa tuh dongeng marupil kurhi kos kitu nu mantep ki marupil kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana oh berarti di dieu aya kamulyaan padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulia nah ieu mah Abu Nawas urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna oke Buddha ahli tapa Hindu ahli tapa yoga teata kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa tinggal Abu Nawas teh beuki dahar datang ke Abu Nawas Assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ieu urang ayeuna mah ningkatkeun dakwah masing-masing agama kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah ngan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna kumaha tah Abu Nawas satujun teh ya tuh oke bae oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas atuh kula mah siap bae iraha berangkat Abu Nawas ya tuh deuk kuari ge masalah isuk lah ayo
lamun isuk cek Abu Nawas kayak orang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya geus mulai Abu Nawas mah saya di warung kopi kan kopi bari nungguan bener daratang isuk-isuk geus butik teh beteng itu geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala oh ngarewas gampang ditipuna lelah kajian itu ya berangkat lempang datang ke zohor masing-masing anu zohor anu tente kumaha agamana we datang ke asar Abu Nawas lapar ieu urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar oh kami mah keur paruasa oh puasa ieu puasa nu ieu nu saurang puasa jadi opatan agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat kula mah teu puasa cek Abu Nawas nek dahar teu meunang urang kudu seragam sebab ieu dalam perjalanan jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh lamun urang teu dahar kabeh cek Abu Nawas oke geus sekian teh oke bae tapi geus rada kicep-kicep bareng saja aing teu kuat teu kuat benar-benar teu kuat ya ini datang jam 4:30 teh noel deui kieu dahar nama tetep engke tas maghrib ngan persiapan kuari jadi kula indit heula endeup menta ka masyarakat ala kadar jang meuli dahareun oke teh wah eta mah oke cenah tuh bos gitu bagus tah solusi terbaik teman cenah nah geus ngerti heula bae Abu Nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bahwa ieu teh henteu mawa ongkos minta jeung meuli sangu akhirnya dibere ku masyarakat meunilah 4 bungkus diudag ku Abu Nawas aya datanglah ka jam 6 begitu datang ke jam 6 disangkapan buka ternyata puasa itu macan wayah buka nu kecen Abu Nawas ieu mah bukana kami mah jam 1 wah jam 1 ente zarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah maghrib teh dahar ya ieu mah nang menta-menta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktuna deuk dahar teh heula teu bisa Abu Nawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tadi teh gedek ditipu ya Abu Nawas maksudnya supaya lelah sebabnya nanti kapake jasa kuraja ieu mah maksudnya mah deuk dibunuh pelan-pelan ya satu masalah cek Abu Nawas kieu ngan kieu cek Kristen teh ye urang sarare bae makanan simpen di dinya di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus nu ngimpina kurang bagus makananna setik nu teu ngimpi ulah dibere makanan cek Abu Nawas aing mah moal ngimpi sebab moal bisa hees pan lapar aing moal bisa ngimpi cek we aya bae cek Abu Nawas ya aing kumaha ieu tapi tetap Abu Nawas mah tilokelehan siap teh Abu Nawas siap dan aing disungut mah tuh sapira ngimpi padahal di dalam hatena mah deuk ngimpi kumaha jabal hees aing ngajegeun teh jam 10 reup harees kabeh jam 12 udah Abu Nawas geus diuk bae encan dahar can hees cenah mah kuari pepetang ngimpi cek Kristen Masya Allah istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya waduh seakan-akan nembus kaulah aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen ngobrolah jeung ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa lain di alam nu ieu tapi di luar alam nu ieu kieu gab bisa orang budak wih kulibat di bawah hiber seakan-akan aya di nirwana eta mah geus kemegahan anu luar biasa lampu tapi caang padon poe tapi caang teu nyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna
kabeh gede pohara luar biasa. Nu saurang kula mah diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ke singgasana. Wah, tabah singgasana istimewa. Ti handap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lik, diangkat sorangan ka luhur. Ka handapna kitu keneh sakumaha lik bae. Tapi eueuhna naonna? Hayang ka luhur langsung ka luhur, hayang ka handap langsung ka handap. Masyaallah. Menentah nu terbaik coba ye. Tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik. Nu kadua bikin, nu katilu Abu Nawas ngimpin teu? Abu Nawas teh kieu kula mah ye. Aya ngimpi mah teu. Ah, teu meunang ngadahar berarti itu ngimpi mah kalah. Lain kitu cakna. Terkenal di dunia dimimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud. Cek Abu Nawas teh. Moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud. Nya nama puasa langsung bayar per hari siap. Kabladiana 1 hari puasa 1 hari, buka 1 hari puasa. Nya nama geus moal aya 2 dah. Bener kan? Benar, Nabi Daud mah istimewa. Kula mah teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud. Wah, hebat amat siapa? Tadi nama dek sare ngan jo Kangjeng Nabi Daud. Teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na. Kula lantaran pelukan kula ente kabeh kerek ku kula didengekeunana. Lantaran dek dihudangkeun beusi keur ngimpi indah teu dihudangkeun ku kula. Kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta. Maka kukula disuguhkan tamu. Kulantaran nyana ngajakan ka kula, maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua. Akhirnya nyana madahar saya tiga antara ahli puasa dibikeun kukula kabeh ya be ya kabeh. Atuh palalomo kabeh, hakan ku sia ngimpi cek nyana. Aing ditipu ku sia, bubar urusanana. Moal bisa Abu Nawas. Dibunuh untung namanya lalu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo ku sia geus beak kabeh aing mah henteu salah sebab disuguhan ku Kangjeng Nabi Daud aing mah. Aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Abu Nawas. Ieu asupnya sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun. Bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung anu pahara ku sebab tipuan-tipuannya na tah tipuan-tipuannya na hina balik deui ka nyana hakan ku sia cek Abu Nawas balik aing lah. Wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punyananya tungtung nama urang menu kalaparan. Teu salah pantam atuh hebat biasa ke Abu Nawas eta kapanggih bae deui ku Abu Nawas. Segala Kangjeng Nabi Daud datang. Masya Allah. Tak gitulah. Ia gesarwa sayusibul ladzina ajramu bakal kena kajelema anu bangkawara, kajelema anu jahat. Ucapan anu sangat menghina ka Kangjeng Nabi, sagharun kahinaan indallah ti Allah. Wa adzabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab tipu daya maranehanana yakni ahli Mekah. Bukti nyata malodar ketika perang Badar. Dan selanjutnya tersiksa jadi kehinaan Kangjeng Nabi makin hari makin naik makin luhur terus keluhuran Kangjeng Nabi moal aya tungtungna sehingga geus kiamat ge tetap nu pangheulana hudang adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manehanana neangan malaikat Jibril aya kemudian neangan aina ummati nikmat jasa kurang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kangjeng Nabi rek naraksanakeun ibadah haji ke Mekah
di dia berangkat jam 11 insyaallah. Poe Rabuna naik kapal menuju Mekah, gelombang 2 awal, kemudian kloter 2 hiji, kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari. Besi aya kasalahan-kasalahan jeung kasogolan-kasogolan, boh ucap, boh tingkah, boh pagawean hampura. Kitu keneh kaula manggeus ngahampura kakabehan. Jadi urang libur selama 6 minggu. Balik kula insyaallah tanggal 5. Jadi berarti Muharram hiji. Jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu. Kurang libur atau asa minggu kumaha minggu na bae. Nah ieu mah genep minggu liburna. Alhamdulillahirabbil libur deui bae. Ya. Nah ieu eueuh deui tiketna geus dibeli, visana geus dibeli, atuh bekelna geus disiapkeun, geus teu kudu ngabekelan deui. Nah ieu mah kitu tinggal bekal doa doang. Eueuh deui ngan sakadar bakal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab. Beberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa. Yamna'u naumahu wa uklahu wa surbahu. Keur leumpang mah kajaga tina sare, kajaga tina dahar, kajaga tina nginum. Ngaranna ge leuleumpangan, aya duit eueuh jang nu dibelina, aya barang eueuh duitna. Kitulah qit'atun minal azab. Nu mantap mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu, anak hiji milu, kemudian atuh nu biasa ngaji di dieu ge Pak Haji kitu Supendi milu, Haji Mujiono milu, Haji Firdaus milu, loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali pamajikanana kabeh jeung pamajikan-pamajikanana jeung sarombongan 2 beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka tanah suci. Jadi di dia nu biasa aya haul ibu tanggal 18 bulan haji insyaallah geus disawarahkeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haolan ke di ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara menjelang kaula berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kitu insyaallah poe Salasa balik ke tanggal 5. Mudah-mudahan ulah aya halangan naon, dilancarkeun sagala rupa ku Gusti Allah, disehatkeun ku Gusti Allah, dibere jararajag kabehan, dibere kiat ibadahna, dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur, nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu henteu nyaba ge sarua mudah-mudahan menang syafaat, komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك